Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, wilujeng patepang deui sareng Anastasia Trimelani dina Warta Sunda. Warta anu baris kapindangkeun nyaeta aksi parampokan di kantor jasa tiket pesawat. Aksi parampokan di kantor jasa pangayaan tiket pesawat di Jalan Buah Batu nomor 24 eta nemben diuniga ku salah sahiji pagawe kantor kira-kira tabuh 7 leuwih 45 menit. Dina waktos eta, panto kantor teh parantos dina kaayaan kabuka sareng gembokna anu geus dirusak. 3 komputer anu eusina data-data nu meser tiket sareng penerbangan pesawat tos leungit. Akibat ti kajadian eta, tim penyidik TKP ti Polresta Bandung Tengah langsung ka tempat kajadian. Diperkirakeun aksi eta teh dilakukeun dinten wengi ku cara ngarusak besi sareng gembok. Palaku oge sateuacanna ngarusak internet di luar kantor sangka leuwih gampang ngalakukeun eta kajahatan. Nepi ka ayeuna, patugas teu acan uniga kana motif sareng tujuan parampokan eta lantaran keur diselidiki ku Polresta Bandung Tengah. Rupi sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Kapayuneun pamirsa sadayana mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng patepang deui dina waktos anu kapayuneun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.